Laun kedasan sepuna aja. Sok majeng deui. Majeng terasa. Oh pula sok majeng nyalira. Ibu majeng bu, nyalira bu. Nah, canak itu na ibu kalungkeun bu. Salaman. Karamana sami salaya. Ibu mah ngabu majeng bu. Ibu sareng ngalaman ka dieu sok majeng. Salam ka ibuna sami. Tah ka ibuna salim. Maka ramana mangga Bapak. Tinggal apa kali Pak? Kan Yo majeng. Waktu ayeuna anu kahiji pengantin pembuka gitu na Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limpahkeun ka junjunan urang sadaya yani nabiyana wa habibana Muhammad anu ayeuna simkuring atas nami puhna bakal calon panganten pameget buktosna ngan ladiana mah ditu teh Alvin we qalilul lafzi wa katsirul ma'na sakadik nyarios tapi mana seueur dua aya kalam teh usna seueur ari maknana sakadik Tasmah anu ayeuna diserangan ku rahmatur karidona Allah Subhanahu wa taala bila mana wangsul ka tempatna masing-masing disarana anu salajengna saurna dina raraga penghormatanana tetiasa ngahormat anu utami-utamina tebih tina kata sampurna kantenan nyogumakeun mah simpen dulu bu. Nah salib bu. Salib berapa? Tas. Satu dua. Kami lihat sini bu. Satu dua. Oke sih. Langsung mangga sok atulah telangkung. Itu bukan kayak pengantin, Pak. Pakai pengantin Pak. Yes. Nyenak di kursi dia tuh. Pak.
Waktu saya na insya Allah mau pamariasan ratus tekap tajam kena sinar rasul saya akan ucap kabul khutbah nikah pada kersana Punggulu pada kersana Aceh di Samarang Selasa 21. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min yudlil wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال أيضا في آية أخر نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شاء. Pada khusus kamu kedua mempelai, pada umum kamu urang sadaya kalayan kekendat-kendat munajat ke Allah. Ieu teh merupakan hiji tombak utama karena ada ngaraih ridhona Allah dunia jeung akhirat. Awitkeun aranjeun kabeh ka pirang-pirang anu lalengok ti antara aranjeun